Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam bari ikhlas, mudah-mudahan sing panjang yuswana, barokah rizkina, disolehkeun palaputrana, mukagungan sametan, mudah-mudahan sing gancang lunas. Sim kuring ngajamin gedena sakumaha gedena ibu bapak kaduhutan, berkahna ieu pangaosan, balik tina ieu pangaosan hutangna lunas. Syarat lamun dibayar cukup panggil. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa amarona bisyukri 'ala jami'in ni'am wa jam'ana fi hadzal maqam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin 'azim tabarrukan bi dzikri wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara peringatan HUT RI yang ke-79, yang kami hormati pula para alimil ulama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, yang tidak bisa sebut satu persatu karena ketidaktahuan saya. Oleh karena itu tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus para alim ulama. Yang kami hormati pula Bapak Ketua MUI Desa Cangkuan. Yang kami hormati pula
Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, yang kami hormati pula Bapak RW, Bapak RT, juga para pemuda Karang Taruna. Di awal kata dan bahasa bahkan tiada untaian kata yang paling indah dan megah selain daripada mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada malam kali ini kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka peringatan HUT RI, juga menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjunan alam Rasul nupinunjul Nabi nukumati panutan alam panjang colang nasa alam marcabada. Beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Beliau adalah orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miwah ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para atba'it tabi'in yang selang silih berganti tak surut karena beredarnya waktu, tak pudar karena tekanan zaman, mati satu tumbuh seribu, esa hilang dua, terbilang gegah gempita di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok sanaos mantena parantos teu aya di kieuna, tapi yakin nyaksen dina ieu dangan, dina ieu wengi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadaya sing kengeng syafaat di mantena jaga di yaumul kiamah. Amin ya rabbal. Mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul abdi sadaya. Amin ya rabbal. Halo ibu-ibu masih araya, bapak-bapak masih araya, pemuda pamudi araya, aki-aki nini-nini ayah masih kena siap ngaosna? Siap ngaosna? Siap dugikeun ka tabur 11, dugi ka tabur 12, dugi ka tabur 1, dugi ka tabur 2, dugi ka subuh. Bios bubarna capeun. Bios. Upami ibu jeung bapak warang ngaos kamu balik duikeun ka subuh, mangga kuring maneh balik we ka Sumedang. Ngaji matang boro-boro 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Karek di pasihan ngawas ayeuna 1,5 jam, 2 jam, terus ngalek-lek. Di juru teh sugan teh koko pomortir, si horeng, si rama-rama, sugan teh tungkul teh mikir aripek ada we kana calana. Aki ngartos kumaha nyerep, alhamdulillah nyerep, sugan teh nyerep teh ngarti ngadahdir. Pada malam kali ini abdi ngaraoskeun bingah amar watasuta, bingah ka giri-giri, bingah nu teu aya hinggana asa kabunturan madu kaurug apa urugan menyan putih ku parantos tiasa silaturahmi sareng wargi-wargi nu aya di kampung naon itu
Cangkuan hari ninggal di ditu mah naon babakan impresnya. Babakan Impres Desa Cangkuan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Kalayan wasilah sababiah pangulem ti panitia wabil khusus prakasa nyata di Pamuda Karang Taruna. Oke, wasilah sababiah aya kersana Mangmis. Sababiah wasilah oke aya wargi Sim Kuring kersana Bapak Haji Mukhlis. Dina ieu danget aageung nama Sim Kuring silaturahmi. Bade napi silaturahmi Sim Kuring? Ari urusan ngaos mah ibu jeung bapak tiap minggu, tiap poe. Ibu jeung bapak sok ngaos ku kersana Bapak Ketua MUI, sok ngaos ku Bapak Ustad dieu patempatan. Sim Kuring utami nama jangankeun silaturahmina dina ieu kesempatan. Anu mudah-mudahan sing natrat hikmah sareng padilah tina silaturahmi hiji Paranjang Joshua, dua urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala barokah rizki. Amin ya rabbal alamin. Sesuai sareng sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi asalihi falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya dan juga ingin diberkahkan rizkinya, maka tip yang diberikan oleh Nabi falyasir rahimah, hendaklah ia rajin bersilaturahmi. Badi sanduk-sanduk heula ka wargi-wargi sadayana ka para alim ulama. Sim Kuring bilih dina ngadugikeun anak kirang tata duduga prayoga nu utama. Dina bahasa kirang euteup seureuhna. Hapunten anu kasuhun. Boh bilih bahasa Sim Kuring da ari asli mah Sim Kuring teh di daerah Turki. Terang Turki Bu? Turunan kidul di Garut aya dodol Garut, aya doma, mudah-mudahan Sim Kuring sing tong cara doma Garut babadu, tapi sing cara dodol Garut naon cepel liat sanes cepel atuh liat leuleus jujur liat tali lahir kandungan naon cenah lahir Aisyah tah cing sapertoskeun eta ari doma Garut mah babadu. Namun Sim Kuring linggih di Sumedang bilih bahasa Sim Kuring dina salami ngadugikeun mungkin aya bahasa kasar galihan, itu bukan karena Sim Kuring kesombongan ke para wargi sadayana, tapi panginten kebiasaan Sim Kuring. Ibu sadayana upami ayah kasar karihal, ibu bade ngapunten, alhamdulillah. Moal ngamekan maut tuh tengah bukan. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Dina ieu kesempatan bingah amar watasuta bingah ka giri-giri. Urang dieu tiasa ngayakeun peringatan HUT RI anu ke-78. Isi daripada peringatan HUT RI diisi dengan tasyakur, syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian, yaitu rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu wargi-wargi sadayana nu ku Allah dimuliakeun. Eusi tina ieu gelaran teh geuningan. Ari batur mah aya nu hiburan, tong dicarek sok nu resep hiburan mah. Tapi urang dina ieu danget dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan pengajian. Aya pengajian teh tadi parantos diaoskeun sholawatna, aya nu diaoskeun tadi parantos diaoskeun ayat suci Al-Qur'an lantunan anu sangat luar biasa ku qori tadi. Mungkin aya doa, aya hadroh dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan tempat yang penuh berkah, saat waktu yang penuh berkah. Tidak ada waktu yang paling utama
kecuali waktu eta diangge ngaos. Tidak ada tempat yang paling utama, yang paling mulia kecuali tempat eta diangge ngaos. Saur pangrasana pun guru nyarioskeun kitu, Allah tempat nu paling mulia kecuali tempat eta dipake ngaji. Allah deui waktu nu paling mulia kecuali waktu eta diangge ngaos. Jadi urang teh ibu-ibu, tarekat yang paling utama itu adalah ngaos. Disebutna oge pangaosan aya ajena. Pengajian aya ajina. Saha nu ngajianana, saha nu ngajenan, saha nu masian pangaos yang memberikan penghargaan Allah Subhanahu. Saur dawuhan Kangjeng Nabi, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min an tusalliya arba raqatin tatawuan. Ari diuk anjeun dina majlis ilmu sajam wae eta leuwih alus tinimbang anjeun salat sunat 1000 rakaat. Ibu jeung bapak pernah teu salat 1000 rakaat? Bade lungsur deui 800 rakaat, 800 rakaat, 500, 200, 100. Cek ibu jeung bapak, cenah Ustaz eta karek oge tarawih 23 rakaat jeung witir 11 rakaat cadang. Ibu mah geus tadi cangkeng. Malahan jeung bapana di ditu mah disundang lamun dek tarawih teh pan pilih-pilih dek ini teh. Mama ari ayeuna penting ayeuna dek tarawih ka mana? Dek ke masjid ke belah Lebak leluhur. Mama urang Lebak we sabab nu tama masuk lila. Ayeuna mah urang Lebak we. Hayu atuh nepikeun ka Badami eta dek tarawih. Berdasarkan sensus bahwa tarawih teh ibu-ibu bapak-bapak sok gara rancang babacaanana teh ieu mah sanes di dieu di Sumedang. Da moal ngobrol ke urang dieu da sieun atuh. Keneh orang Sumedang we. Bacaanana teh ari dina salat Isya mah meuni leko, meuni ancad tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dincak kana tarawih lain deui lagamna teh. Bismillahirrahmanirrahim. Acah kuliah oge nepikeun ka pabaliwat tidinya. Kuliah orang abiduna abudun abudun antum abiduna abud wala ana abidun abatum wala antum deui kuliah. Wala antum abiduna abud wala ana abidun abatum. Tuntungna aya pamuda karang taruna di tukang lakum imam lakum dinakum walakum mengko kena waladoli. Dina inna bakat ku gancang inna atainakal kausar fasholli rabbika. Inna deui we, inna atainakal kausar fasholli we, inna ataina. Di mana ya tungtungna cek pamuda lah tadi di bejaan di tukang teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara rancang dina tarawih ieu mah sanes di dieu ibu jeung bapak. Kita duduk di majlis ilmu akan mendapatkan pahala yang memberikan penghargaannya adalah Allah Rabbul Izzati. Sanajan teu ngarti cicing dina majlis ilmu, ibu jeung bapak tetep ku Allah dihargaan. Dek ngarti dek henteu, dek nunutan, dek bari calikna teu nunutan, tetep bisa aya nunutan simpuring mah sok bungah. Sebab eta teh cirina sehat. Lamun teh sehat mamal nunutan. Geus kitu kok. Geus sare. Batur mah hayang sare teh melaan hayang sare teh ka dokter. Ngadahar obat naoge nu 1 juta, 2 juta. Ya malah kadar ti imahna init ka pengajian, ane ka mana mah berangkat ka pengajian nek naon dek sare. Ulah gitu mah. Niatan init pengajian sare. Dalam majlis yang penuh berkah.
dalam majlis yang penuh rahmah. Semoga kampung Babakan Impres Cangkuan ini menjadikan kampung ini menjadi kampung yang penuh berkah, menjadi kampung yang thayyibah, subur makmur loh jinawi ditebihkeun tina balahi-balahi. Sadaya masyarakat nak mugi Allah sing panjang yuswana, barokah rizkina, tebih balahina, solehkeun palaputa sareng putuna. Urang ngaoskeun heula shalawat, urang ngundang barokah ti Allah, urang ngundang rahmat ti Allah, ngaoskeun shalawat ka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap ngaoskeun shalawat lagu? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya ayyuhan nabi wal kawkabul zurri ya ayyuhan nabi wal kawkabul zurri anta imamul hadra sultanul ghaidi anta imamul hadra sultanul ghaidi wal kawkabul zurri ayyuhan nabi wal kawkabul zurri anta imamul hadra sultanul ghaidi inni abdul hiblis sakinun walil islam imani walil islam ya
ساعدني يا رحمن اسرع صدري قرآن إلا قلبي قرآن أسر حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرع صدري قرآن إملأ قلبي قرآن أسر حياتي قرآن قمر سيدنا النبي قمر والجميل سيدنا النبي رسول الله أدعيكم أحد بيت الله وزور النبي أحبب رسول الله أدعيكم أحد بيت الله وزور النبي يا شكل هادي من قبل وشرق وأهل رسل وأضع أيدكم رسول الله Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Satu kali bacakan sholawat atas Nabi, Allah akan beri 10 rahmat. Siapa orang yang bacakan sholawat 10 kali, maka Allah akan beri 100. Siapa orang yang bacakan sholawat 100 kali, maka Allah akan kasih 1000 rahmat. Betapa besar pahala membacakan sholawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Ngauskeun sholawat mah ibu sareng bapak mukjizat. Ngangeragam naon wae raoseun. Ieu vokalna tadi parantos naon? Parantos ngauskeun sholawat luar biasa. Urang ngadangukeunana ibadah sanajan malaweung, sanajan teu apal hartina, sanajan teu khusyuk, baca sholawat akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rupi-rupi baca sholawat teh ibu jeung bapak di Sumedang mah aya ragamna es lilin, aya salatullah salamullah, aya ragam deui salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apal eta Bu? Dan kadi nunutan mah eta upami macakeun shalawat badar salatullah salamullah ala tosin. Da ngalamun teh kudu nama ala toha ya mah ala tosin. Baca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Proses. Coba lamun diganti maca sholawatna bukan kepada Nabi, ganti weh maca sholawatna teh ka makna Allahumma sholli ala Muhammad. Enakeun teu Bu? Najan aya kol-kolahan oge moal enakeun. Punten beli aya manok yuk. Mudah-mudahan sing panjang yuswa mak kasebat amin. Sehat lahir batin rohani sareng jasmani amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang Allah muliakan. Judul ngaos dina waktos ayeuna nyaeta tasyakur kana HUT RI anu ke-78. Memang ibu sadayana dina angka 78 teh ieu teh ngarupikeun angka anu parantos dewasa. Bahwa bangsa Indonesia pada saat ini adalah sudah mencapai dewasa, sudah mencapai orang tua, bukan usia yang masih bayi. Kalau sekiranya manusia sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kemudian 80 tahun,
itu adalah sudah usia dewasa. Jadi dalam artian bangsa Indonesia, jangan bangsa Indonesia itu tergantung kepada bangsa yang lain. Harus sudah mandiri di Indonesia. Kalau sekiranya Indonesia masih ada ketergantungan kepada bangsa yang lain, berarti bangsa Indonesia belum merdeka. Tapi alhamdulillah, sampai saat ini sudah mencapai 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana di negara Indonesia subur makmur loh jinawi kertara harja, masyarakat nak makmur, aman tentram, alhamdulillah. Harus bersyukur kepada Allah. Jangan sekali-kali kita duduk di Indonesia sementara tidak taat kepada pemerintah Republik Indonesia. Nu aya ngadon ngewa ka bapak kepala desa, ka bapak RW, ka bapak RT, abong teu kabagean BLT. Lamun keur kabagean BLT, ka bapak kepala desa, kepala desa abdi, warga abdi, tapi jalma nu teu kabagean BLT, buka eta mah lain kepala desa abdi. Terus gitu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. War rasul, dan taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah. Ari bantuanana dicokot, ari naonana ka pemerintah teh ngewa kaulah kitu. Aya teh aya di dieu. Ari nyen KTP hayang dipanggieunkeun ku Bapak RW, Bapak RT, kepala desa. Ari kepala desa dimusuhan ulah. Eta teh pimpinan urang. Paling terdekat pimpinan ulil amri itu adalah RT. Yang dekat dengan siapa? Yang dekat dengan rakyatnya. Terus Bapak RW. Lamun aya jalma nu ngewa sakali di jalma nu ngewa ka pemerintah tong calik di negara Republik Indonesia. Dik pindah ka Cianjur, pindah ka Garut. Dari Garut Indonesia kene amin. Eta mana urang coba tanah air Republik Indonesia. Ibu bapak sadayana nu ku Allah dimuliakeun. Hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pada tanggal berapa, Bu? 17 Agustus. Itu merupakan angka yang keramah, karena angka 17 itu adalah ibu dan bapak banyak sekali. Yang pertama, coba kita lihat, diturunkan Al-Quran, nuzulul Quran pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Sadinten sawami urang sholat sabaraha rakaat? 17 rakaat. Jadi angka 17 itu adalah angka yang karomah. Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kemudian rakaat sholat 17 Ramadan. Dalam artian bahwa kita dengan memperingati HUT RI ini, mari kita sama-sama mensyukuri kemerdekaan itu dengan apa? Senantiasa kita melaksanakan sholat 17 rakaat. Urang sadayana. Jadi pagehan sholat. Ibu-ibu wargi-wargi sadayana nu ku Allah dimuliakeun. Jadi realisasi daripada peringatan HUT RI itu syukuran utamina nyaeta magehan sholat. Isra Mi'raj oge inti nama nyaeta sholat. As-sholatu imaduddin, ari sholat eta tihangna agama, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ari sholat teh tihangna agama. Saha bae jalma nu ngadekeun sholat berarti ngadekeun agama. Saha bae jalma anu wani ninggalkeun sholat berarti sarua jeung ngahancurkeun agama. Pagehan sholat. Insya Allah urang dia ahli sholat, ulah jadi tukang sholat tapi kudu jadi ahli
sholat. Memang sholat itu adalah panggilan dari Allah, Ibu dan Bapak. Ketika ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti alhamdulillah Gusti parantos diamutan ku dapal Gusti tadi teh anjing dugikeun ka ayeuna lohor abdi teh emut we kadampal Gusti anu nuju di Serang simpen heula paculna anu nuju di Pangdamelan simpen heula di Pangdamelan anu nuju olahraga simpen heula raketna upami aya nu sok nepak sagala rupi upami parantos dipanggil ku adzan heup heula kumaha tuh ieu mada daripada dipanggil ku adzan hayya 'alas shalah hayu urang salat anu di kebon ngadon naon beuki tanagana beuki sekut anu keur digawe beuki sekut digawena anu keur nepak beuki nepakna beuki tarik pokona ibu wargi-wargi sadayana lain menuju kana salat ari dipanggil ku HP mah seorang petani tani di sawah keur macul eta HP-na disimpen dina naon di sawah teh aya saung simpen macul we keur kieu eta HP disada kirining tengah sawah aduh saha ieu bawa teuing si bebeb manggil kasih si heula oh ternyata ada panggilan tak terjawab panggilan HP lebih diutamakeun ketimbang panggilan Allah tapi ku Allah dipanggil hayya 'alas shalah hayu urang salat ngadon hare-hare wae ari dua hayang cepat diijabah sementara urang tara tepat kana panggilan ti Gusti Allah cek Allah teh maneh mah hare-hare wae ari dipanggil ku kami ari ngadoa hayang gancang diijabahna matak doa teu gancang diijabah paingan atuh paingan urang mah di mana-mana dipanggil ku Allah sok hare cing pang hesena ibu-ibu pang naon pang godaanana ieu mah ibu salat naon ibu salat isya subuh lohor asar maghrib subuh akur pisan eta jeung urang Sumedang ari subuh mah salat subuh mah disimbutan ku tara runduh as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum kumaha kosna teh ari salat leuwih hade tinimbang sare ieu mah dimaknaan as-salatu khairum minan naum teh as-salatu khairum minan naum cek aki-aki ujang ari salat teh keur nu anom jik maneh pamuda salat ka masjid ari cek nu anom as-salatu khairum minan naum anu anom mah teh naon-naon teh salat oge jik aki ka masjid salat cek nu anom keur nu ngora cek nu naon cek nu anom juga sarua keneh cek nu kolot keur nu ngora cek nu ngora keur nu kolot eta ibu-ibu wargi-wargi sadayana nu ku Allah dimuliakeun kadangkala di masjid panggilan kanggo salat subuh teh sok ngelak we di jam 3 di Sumedang Matarhim ya Rahman Rahimin irhamna sok aya di dieu kan ya Rahman Rahimin irhamna Bapak yang meninggalkan kieu nu tarhim heuh urang sibutan deui we lain hudang nu ngahudangkeun kadangkala nu hade ku hadena aya nu teu hade saya nu babaung di masjidnya nu babaung disebutna teh apan sok aki-aki wae dari ditu oge sarua aki-aki wae di masjid teh ngetem wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi-wargi sadayana ayeuna nujukeun waos kan pun tilu deui paur pernah sahur dari tujuanana lain waos wakos
Wagi-wagi sadayana ayeuna nunjukkeun wados liuk kana jam goblok aya nu maot deui di masjid jamna aya nu maot silawe si aki ieu berat-beratna salat subuh ya kieu we si aki ngetem di jam 3 keneh punten ya Pak MUI kieu we mugi Gusti ngampura anak dosia di abdi sareng dosia indung suku cepat muda itu naik suku saha aki sareng sakabeh ramona we sareng sakabeh ramona rumahnya indung suku kuduna mah mugi Gusti ngahampura kana dosa indung bapa ieu mengadon indung suku da nyawa indung suku as-shalatu khairum minan naum. Kadeh pemuda harus tampil ke muka. Jangan sampai di masjid itu aki-aki deui, aki-aki deui, aki-aki naoge deui aktor, aktor. Aki-aki torek. Pemain inti we eta duaan. Imamna aki-aki, makmumna aki-aki. Pemuda harus tampil ke muka. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pimpinan di hari esok. Pemuda harus tampil ke depan. Kita ku aki ayeuna mah ku abdi wae adan teh tah kedah kitu pemuda teh kan kade ulah naon ulah semangat teuing aya aki-aki anu keur maca sholawat ya rabbi bil mustafa wa nikmat usidana wa qilana mamadu ya wasyairu cek pemuda aling ku aki-aki dicopot teh eta mak mikna kadekeun aki ya rabbi bil mustafa balik mah qasidana wa qilana mamadu ya wasi'al karomi cek aki-aki nah eta mah ciga lain lagu eta sia lagu eta semalam aku mimpi bapaknya aja kunti anak tangkal awi eta mah da lagu naon dangdut sanajan sholawat sing hade we ulah naon teuing ulah semangat teuing yang terpenting bahwa sholat nu paling hese teh sholat subuh sanes ibu jeung bapak-bapak ieu mah nyarioskeun abdi saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Di mana-mana sholatna beres sadaya amalna bakal beres. Di mana sholatna teu beres sadaya amal-amalan moal beres. Jadi yang menjadi barometer itu adalah sholat. Sakumaha gorengna jalma sholat, insya Allah bakal dihampura dosa. Bagi saur Nabi as-sholat baina sholat kifarah. Antara sholat jeung sholat menjadikan penghapus dosa. Anjing-anjing teh sholat subuh tuluy ayeuna lohor jam 10 teh migawe dosa, sholat lohor kahapus. Sholat lohor jam 1 teh migawe dosa, jam 2 teh migawe dosa, sholat asar kahapus eta dosa. Jadi sholat yang sholat ngarupikeun penghapus karena dosa. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi 17 Agustus mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita untuk senantiasa naon cenah magehan perintah sholat 5 waktu. Oke, urang sadayana memperingati 17 Agustus teh nyaeta HUT RI teh di antarana supados urang cinta ka tanah air urang sadayana dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita sama-sama kita berkarya demi bangsa dan negara urang Republik Indonesia tercinta. Urang haruskeun sholli wa sallim. Sholli wa sallim daiman ala mada sareng sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi wadwahada wal ali wal ashabi wadwahada panitia pecinta salawat
bercinta salawat, mari kita semua membaca salawat. Sholli wa sallim daiman wa sallim daiman wal ali wal ashab bima qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada pecinta salawat, para bapak RT pecinta salawat, para ibu-ibu pecinta salawat, para bapak-bapak pecinta salawat. Sholli wa sallim daiman wa sallim daiman ala bima qad wahada wal ashabi bima qad wahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Siapa orang yang mencintai kepada negerinya, maka sungguh orang itu adalah orang yang beriman. Tapi sebaliknya, siapa orang yang tidak mencintai terhadap negerinya, maka tidak termasuk orang yang beriman. Negeri kita Indonesia ini adalah kaya raya dengan berbagai suku bangsa, dengan berbagai ragam bahasa, dengan berbagai kepulauan. Jumlah pulau yang ada di Indonesia itu adalah ada 17.000 pulau. Bahasa oge seueur, ras deui bangsa oge seueur. Ieu ngarupikeun kabanggaan urang, tapi diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi sama, satu jua, urang teh bangsa Indonesia. Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, mari kita sama-sama untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mari kita sama-sama perkuat yaitu ukhuwah wataniyah. Yang ketiga, mari kita sama-sama memperkuat ukhuwah basyariyah. Seperti itu sinabu. Tilu, hiji ukhuwah Islamiyah, dua ukhuwah wataniyah, tiga ukhuwah basyariyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah itu adalah persatuan antara umat beragama sesama umat beragama. Di negara kita, negara Indonesia, sesama beragama saja, bukan antar agama. Kalau antar agama kita Islam dengan Katolik, dengan Bang Hojo, itu antar agama. Tapi sesama seagama pun diurang seueur. Aya Persis, aya Muhammadiyah, aya NU, dan lain sebagainya. Yang terpenting bagi kita,
Jangan melihat apakah itu Persis, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU, semuanya sama saudara. Asal akur syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul batul Quran. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Sadayana mukminin mukminat, muslimin muslimat, wargi abdi aya nu sok resep tahlil, aya nu teu tahlil, keun da dulur urang. Aya anu osok naon babacaanna teh, aya nu sok macana teh saupamina wiridan teh disada, aya soraan, aya anu calik wae, keun dulur urang. Aya nu sok utek-utekan dina tahiyat, aya nu tarakeun. Perbedaan mah tos aya di junjunan Rasulullah SAW. Jangankan di kita, jangankan urang sadayana ayeuna, eta di zaman tabiin, di zaman sahabat tos aya perbedaan. Bahkan Imam Syafi'i jeung Imam Malik itu berbeda pandangan. Itu murid sareng guru. Tak kade ulah paseanya. Isim kuring aya nu pasea gara-gara sok ngutek-ngutek ge jeung tara. Ibu, ya hari imamna teh, ibu-ibu wargi-wargi sadayana hari imamna teu ngutek-ngutek, hari makmumna sok ngutek-ngutek curug. Eta pasea da pirogina salat. Itu si imam teh at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamualaikum. Ari dikeun assalamualaikum warahmatullahi ngutek-ngutek curug. Cek si imam nanaonan sia ngutek-ngutek curug. Ditanya segala. Nah, ibu-ibu wargi-wargi sadayana ku Allah dimuliakeun tuntun nama ditanya teh eta kuring lieur ningali utak-utakan naon, utak-utakan curug anjeun. Dijawab padahal teu kudu jadi pasea. Ada yang usoli ataupun tidak. Ya, kita hargai. Ada yang kunut dan yang tidak, silahkan. Yang terpenting bagi kita bahwa kita ini adalah umat Islam, kita ini adalah orang mukmin. Ulah jadi pasea. Mari kita sama-sama perkuat ukhuwah Islamiyah. Kabeh dulur urang, kecuali lamun syahadatna beda. Aya nu syahadat beda, aya teh mah lain dulur urang. Lamun tos syahadatna teu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, kaya aya di Garut namina nabi ngaku nabi namina sen komara. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sen komara Rasulullah. Eta mah lain dulu. Sabab geus beda dina maca syahadatna. Salagi syahadatna akur, kiblatna sami ka Ka'bah, eta teh dulur kade. Yang kedua, kita perkuat yaitu ukhuwah watoniyah. Watoniyah itu adalah apa? Persatuan antara sebangsa dan setanah air. Mari kita sama-sama walaupun beda agama, tetap kita adalah bangsa Indonesia. Kamu balik duduk siap. Bangsa Indonesia. Oke, ibu-ibu mata simkuring di Sumedang, tetangga teh ibu. Ya, simkuring pesantren di luhur di Gunung Cupu. Paling handap aya Kristiani, aya orang non muslim. Paling itu aya. Tapi simkuring bergandengan dengan mereka. Mereka baik, saya pun baik. Teh silih ganggu. Ya itu, pada angkat ke mana, Ustaz? Pada angkat ke mana? Gitu. Saling hargai antar sesama beragama. Bahkan di simkuring mah di kota ada pesantren teh bumi teh. Di dia bumi simkuring ngalangkungan Bang Jabar aya jalan naon Pangeran Gesan Ulun kapisah ku jalan tos aya gereja namina gereja Sili Asih. Katinggal di pesantren teh tos di dia kayu. Tapi saling menghargai silakan. Kenapa di Indonesia ini kuat? Karena Indonesia ini masih terjaga persatuan dan kesatuan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Allah, aranjeun kabeh kudu memegang teguh tali persatuan dan kesatuan. Janganlah engkau bercerai-berai. Kalau di Indonesia sudah terjadi peperangan,
sudah terjadi di Indonesia pacekcogan antara bangsa, antara naon deui ibu sana, antara agama, silakan. Karena di Indonesia terjalin hubungan baik antara sesama agama, antar agama, sehingga di Indonesia terjadi subur makmur loh jinawi kertara harja, aman, tentram, damai, sentosa. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, yaitu kita harus menjaga ukhuwah basyariah. Apa ukhuwah basyariah itu? Adalah persatuan antar sesama manusia. Jadi kemanusiaan tetap kita harus aya rasa deudeuh jeung nyaah, sanajan beda agama, sanajan beda negara, lain urang, lain bangsa urang, tetap we harus kita senantiasa menjaga ukhuwah insaniyah basyariah. Yang mengajarkan itu Nabi, Ibu dan Bapak. Nabi itu baik sekali kepada non muslim. Yang tidak mengganggu, selagi mukmin itu tidak mengganggu, maka Nabi tidak mengganggu. Bahkan dijamin ke Nabi, siapa orang yang mengganggu orang non muslim, bukan kafir harabi, maka berhadapan denganku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemudian pada saat ini dalam rangka menyambut apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bahagia orang dia ngayakeun penyambutan kana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran Nabi itu adalah merupakan anugerah, merupakan karunia di Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Wa Allah didawuhkeun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kayak Allah aja ari kena sinen kira teh da kudu nyawer kamu balik. Ucapkeun Allah atuh nya sing dihampura dosana. Ai karo nyawer. Bapak Kades anu bageur, Bapak RW anu bageur, pur. Kamu balik mah nyebutkeun Allah oge tuh cara nu leus. Siap sakali deui? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Hebat, hebat, hebat. Ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat. Ucapkan Allah hebat. Tertuduh Allah maksakeun. Haroream cenah kapaksa aku Ustaz. Ibu-ibu tinggal qul katakanlah oleh Muhammad. Bi fadlillahi, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian bersyukur. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, dan demikian itu adalah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Saur Allah, diutusna Nabi jeung Rasul teh, lahirna Nabi jeung Rasul teh ngarupikeun karunia nu ageung, ngarupikeun anugerah. Aranjeun kudu naon? Kudu bungah. Ibu bungah teu? Cacakan ibu jalmi anu kafir ngaroskeun bingah kulahirna Nabi, ku diutusna Nabi, nepikeun kadiringankeun siksaanana di mana? Di alam kubur. Kan tenan deui urang jalma nu mukmin ngaroskeun bingah kulahirna junjunan Rasulullah sallallahu. Dengan momentum menyambut Maulid Nabi,
Mari kita sama-sama mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil hirap turunan kurang kali kurang. Mata di pesantren mah sok diaos pang pertama sim kuring ngaos waktu di Manon Jaya ngaos diajar alif-alifan teh di pondok pesantren Miftahul Huda Manon Jaya Tasikmalaya di Kersana Al-Maghfurlah wa ajengan malihan di dieu ge seueur murang kali santri di pesantren Miftahul Hasanah Salafiyah di Tanjung Sari ngarupikeun cabang di pondok pesantren Miftahul Huda pusat. Itu generasi urang sareng duakeun ieu sing janten generasi anu soleh, sing janten ulamaul amilin, janten ulama anu ngamalkeun kana ilmuna. Amin ya robbal. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji hafal tuh. Nah, ibu-ibu jeung bapak-bapak mapal keneh kana lagu Jayantinya. Wanci burit surya rek pamit hujan letik ngari rinci tingkilaban pating kolebat naon kita teu apal ya tah oh syukur atuh teh apal mah da balik oge moal apal sisi basi Jayanti aya Jayanti di dieu apurkeun Jayanti. Nah, daripada ibu-ibu jeung bapak-bapak ngeyong-ngeyong budak teh neleng nenggung gerasa sekolah ka Bandung balikna mawa payung mending keneh maca sholawat bari ngaoskeun sejarah Nabi Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy ya bangsana raoseun ibu-ibu jeung bapak-bapak sadaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah diteraskeun dana eta sejarah untuk mengetahui tentang keagungan Nabi. Nabi mah babarna oge ibu agak luar biasa ada keanehan-keanehan. Babar taya kokotoran teraskeun orokos kene nyepitan sacalir kenging patan sarta harum sesengitan ari urang mah lain kitu ganti babar aya kokotoran orok tacan disunatan socapinu bebelekan sarta bau kahitutan itu mah Nabi mah mulia luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu dina Yuswa 2 tahun parantos tiasa angkat-angkatan parantos capetan ya Nabi ari urang mah teh kitu. Nabi itu perkembangannya yang sangat luar biasa dibandingkan dengan bayi-bayi yang lain. Iya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa akan tetapi manusia yang sangat luar biasa. Muhammadun basarun walaysa kal hajari wal yakutu hajarun walaysa kal hajari. Manusia Muhammad teh manusia tapi beda jeung manusia biasa kaya inten eta batu tapi beda rejeng batu. Nabi Muhammad teh seperti inten memang inten batu tapi beda jeung batu biasa lamun dibandingkeun jeung urang sada tinggal Kanjeng Nabi mah tuh dah dina manakib Nabi tinggal
Sok upami urang ninggalkan amanakib Kangjeng Nabi, Nabi mah teu aya kalangkangan, tidak ada bayang-bayang. Nabi mah upami ayeuna Nabi Kangjeng Nabi kulem manah nama teu kulem. Upami ayeuna Kangjeng Nabi wargi-wargi sadayana kahampangan kaburatan langsung diserap ku bumi. Upami Kangjeng Nabi ngalangkung ka bumi sahabat ngahiliwir naon sengit, tapi sengitna sanes ngangge minyak wangi, tapi parantos asli Kangjeng Nabi mah sengitna teh bawaan. Urang mah pambi wangi teh ngangge lisah wangi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Nabi tidak ada bayang-bayang, teu aya kalangkangan? Karena diciptakan dari nur, dari cahaya. Kalau cahaya itu adalah pancaran dari apa? Cahaya itu dari sinar, maka aya kalangkang. Karena Nabi diciptakan dari cahaya, maka tidak ada bayang-bayang. Tacan aya nu pernah ninggalan Kangjeng Nabi aya kalangkangan. Iya luar biasa, beda sareng urang. Tah urang teh nuju memperingati makhluk yang agung, makhluk yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kaping sabarasna tadi Nabi teh lahirna kaping 12. Ternyata angka 12 itu angka yang sangat istimewa pula ibu dan bapak. Upami dietan ku urang sadayana bahwa angka 12 teh hitungan tiberang sabaraha jam? 12 jam. Hitungan peting sabaraha jam? 12 jam. Hitungan bulan sabaraha jam? Punten sanesia. Hitungan bulan sabaraha bulan? Satauna? 12 satahun teh. Terus ibu-ibu pami ayeuna meser senok salosin sabaraha? 12 deui. Lamun ayeuna pasakana raraos oge teh nyata 12 pas. 12 itu ternyata itu mana ya? Lamun ayeuna urang oge dengan sok aya bahasa lamun teu tiasa ngajaga 12 liang maka Pak cilakana we sok sebatkeun naon? Cilaka 12 deui. Eta cilaka 12 teh sejarah nama ieu ling-liangan dina badan urang kedah dijaga diraksa aya 12 liang. Manan 12 liang teh? Soca 2, pangambung 2, jadi sabaraha hiji? 4. Teras deui cepil 2 sabaraha hiji? Genep. Teras deui baham hiji janten 7. Pinareup 2. Nah aya liangan cenah pinareup susu nya aya masak mata sok kenyotan ku bayi oge artinya. Tuluy deui nah dipayun tah knalpot hiji. Kapan ngarnya knalpot mah? Knalpot hiji, kapayun hiji sabaraha hiji? 12. Singkat teh ibu-ibu mah nya ngetangna gitu. Aya sabaraha hiji cenah liangan teh? 12. Nu kedah dijaga ku urang. Lamun urang teu tiasa ngajaga 12 liang, maka bakal urang teh cilaka 12. Adek, ibu-ibu jeung bapak-bapak sadayana dina dangat ayeuna. Generasi muda dan rasa pemuda dan pemudi itu bukan penjajahan seperti zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu penjajahan itu melalui senjata. Penjajahan zaman dulu aya bom, perang teh ngana bedil, ngana bambu runcing, penjajahan. Tapi zaman ayeuna perangnya bukan seperti perang itu. Berada di alam globalisasi. Di mana globalisasi itu adalah ya secara global bisa masuk saja budaya luar ka urang secara menjajah diam-diam. Kunaon tah HP sok urang di Bandungan nah HP itu tiasa ngamadaratkeun, tiasa ngamangpaatkeun lamun urang tiasa ngamangpaatkeun na eta HP pasti bakal manfaat, tapi lamun teu tiasa ngajagana ngaefisienkeun waktu ti enjing dugikeun ka sore nyoh HP we. Keur di naon di tempat kerja nyoh HP, di imah nyoh HP, dek sare nyoh HP, udang sare nyoh HP. HP jeung HP we nepikeun ka teu apal waktu. Barudak-barudak urang nyoogin indungna ibu-ibu wargi-wargi sana balanya online, bapakna judi online, anakna main online, kabeh korban online. Karena online segala berkewajiban emutan kepada muslim.
judi ari baheula mah manual, ari ayeuna mah ibu jeung bapak judi itu melalui HP, slot dan lain sebagainya. Banyak korban. Jadi generasi muda, generasi mudi awas kembali kepada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu perbuatannya diantawisna sok papaseaan, suka judi. Apakah generasi sekarang akan kembali lagi kepada generasi jahiliyah? Nauzubillahi min. Akan tetapi kalau sekiranya sudah apa? Sudah bermental judi, sagala dijudikeun. Kade cicing-cicing di sisi jalan, nempok naon, nempok kendaraan, mobil motor, sok kurang duitan ieu 20.000 cek maneh ayeuna nu datang tungtungna plat nomor naon, nomor sabaraha. Cek kuring hiji, cek maneh 2 cicing. Kurunjung teh aya mobil nomor 2 tah 20.000 eleh. Aya bola, sepak bola, judian. Kalau sekiranya generasi muda dan generasi mudi sudah mental judi, kaaya nini eta keur aya dihareupeun imah cicing we sinini keur moyan isuk-isuk itu ala kadala sinini keur moyan cek maneh sia sabaraha hiji buntuna cicing we nini dedeketan samarukna merenan manehna teh naksir si pemuda teh deketan cek maneh sabaraha hiji buntuna 2 cek maneh sabaraha cek kuring mah 5 cicing we sinini dideketan plong tah duit 50.000 2, 5 deketan ari geus deket sinini seurik eueuh untuan untung 2 anak tahu. Jadi kalau pemuda dan pemudi sudah bermental judi, tapi alhamdulillah para pemuda dan pemudi saat ini, para karang taruna yang berada di Kampung Babakan Impres Cangkuang pada kali ini menjadi generasi muda yang handal, menjadi generasi muda yang kuat imannya, menjadi generasi muda yang kuat tauhidnya, menjadi generasi muda yang kuat ilmu pengetahuannya, sehingga mengadakan acara seperti kali ini merupakan ciri-ciri pemuda anu soleh, generasi muda dan generasi mudi harapan Ibu Pertiwi. Alhamdulillah araya pamudana ya teh pamudina ya tidak akan mungkin terwujud terlaksana acara seperti ini kalau sekiranya tidak ada dukungan bahu membahu antara orang tua dan pemuda-pemudi. Yakin karena aya dukungan di pemuda sareng pemudi diprakasai usaha karang taruna di tempat-tempatan alhamdulillah. Kata Nabi kun kal yadain walat takun kal udunen, hirup anjeun teh kudu cara leungeun, ulah cara naon, cara cepil. Ari leungeun mah ibu-ibu wargi-wargi sadayana sok silih tulungan. Lamun ayeuna ieu leungeun kenca aya nu ateu, cek leungeun katuhu, kukuring urang garo leungeun kenca silih tulungan. Ieu leungeun kenca, lamun ayeuna anjeun geus boga kahayang ti WC, cek panangan kenca ulah bagian anjeun katuhu tapi bagian kaula. Cek panangan katuhu kuring moal sirik lamun ayeuna boga jam tangan pake ku anjeun naon leungeun kenca tara pahiri-hiri. Rasa gitu sok kudu cara panangan dina pada silih tulunganana. Bahkan kalau kita ibaratkan bahwa memang Indonesia akan maju kalau sekiranya kayak tangan ieu Bu. Hiji jempol, 2 naon ieu curug, 3 jajangkung, 4 jariji, 5 cingir. Ini adalah ibaratkan jempol itu adalah ulama. Tidak akan mungkin tegak negara kalau tidak ada ilmu ulama, bi ilmil ulama. Dah ngaroskeun bingah di dieu aya para ustad, para kiai, para ajengan, aya Bapak MUI. Reus luar biasa. Untung luar biasa urang. Kalau sekiranya tidak ada ilmu ulama, hancurlah umat. Di hiji daerah moal barokah aya dina kabodohan. Ibu-ibu teu bisa salat, anak-anakna teu bisa salat, teu bisa ngaji. Naon sababna? Teu aya ulama, teu aya ajengan, teu aya ustad. Bersyukur urang
Ibu-ibu para ajengan sim kuring dang kursa lewat diberi kursi oge meneh bisa diputar-putar ya. Sama aya meja aya susu segala gitu ya. Apunten ari kanu tepi osok di agung-agung aya tamu tah nu kedah di ieu mah ajengan setempat tah nu kedah di agung-agung mah kurang dihargai para ustad setempat ayana naon mah da moal kanu jauh biasana ajengan setempat jadinya aya nu maot ibu usaha di doaan hayang di doaan bisa ajengan di solatan ku ajengan digotong digali tempu ajengan wae atuh itu karunya atuh ngagotong ajengan mah ku RT ku RW idinya ya sagala carioskeun saur pun ini kieu Bu baheula macenah hujan jalma teh bodoh tapi taat agama jarang ajengan teh cira kita ke hiji kampung eueuh ajengan cenah keur kaluar ajengan hiji-hijina tapi keur nyaba eta nepikeun ka naon nyebutan ngaran jelema cenah keur tahlil nah kumaha kitu nini da cenah sasaha ari tahlil teh kudu nama waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana ieu mah da nyebutan ngaran ajengan punten ngaran jelema cenah kumaha ya janaka wirakanta irhamid iltau kabeneran di hareupeuna aya mang jana aya mang wira aya mang kanta kan disuguhan cenah eta naon hiris cenah dina batok iltau pakat ku eueuh gitu baheula mah taat cenah kaajengan teh eta kacaritakeun teu bisa naon teu bisa salat paajengan abdi teu tiasa salat kumaha cenah hayang salat teh gampang pokona mah salat mah nangtung tuluy ayeuna dongkok tuluy diuk nangtung deui kitu we babaca naon teu bisa mah Fatihah we kitu paajengan salat teh tuturkeun we itu aya nangtung aya dongkok tuturkeun we kitu babacana Fatihah we engko taat jelema teh ngan palebah eta ajenganana keur nyeri suku ti imah init ka masjid imaman kabeneran maranan sukuna keur nyeri keur aya panyakitan eta dina tahiyat henteu ditilepkeun ngadon ditangunyarkeun hiji nah kabeh bet nangunyar kabeh kudu cek ajengan turutan we cenah kitu eta ibu-ibu wargi-wargi sadayana cek ajengan gandengan cicing di jalma nu bodoh tah kieu ayeuna kuring salat bari naon nangunyar hiji tuturkeun nangunyar eta ibu-ibu wargi-wargi sadayana ajengan teh keur salat ari keur salat teh ibu-ibu terus assalamualaikum tuturkeun assalamualaikum ngan teh moalna ajengan eta ibu-ibu wargi-wargi sana aya kareuwas ngagajleng da ngilu ngagarajeng kabeh gandengan kieu dinu bodoh teh cek ajengan tapi taraat ka ajengan tapi da ayeuna mah ibu-ibu ajengan ustad hampir tiap kampung parantos seueur nu ngantos tah eta anu kedah ku urang dihormat sabab saur Kangjeng Nabi saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama ke bakal datang hiji masa di mana umat ngajauhan ti para alim ulama maka apa yang terjadi fayattaqiyallahu bisalasi baliyatin akan dikasih oleh Allah opat balahi naon opat balahi hiji sultanan doliman bakal dibere pemimpin anu zalim nu kadua saur Kangjeng Nabi yusallitosa wayah nu kaduana wayarfa'u barakatan min kasbihim bakal dicabut barokah kasabna bakal dicabut barokah usahana moal barokah usaha anu katilu saur Kangjeng Nabi wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman dina kaayaan manehanana kaluar ti alam dunya tegasna maot ya teu nyana iman sareng Islam na'udzubillahi min caketan para ustad caketan para alim ulama ieu ngarupikeun hiji kabagjaan ka urang lamun urang caket sareng para alim ulama ku sarengna calik barokah bahkan aya dina katerangan urang calik oge ngiring tuang sasarangan sareng ulama sareng tuang itu ngarupikeun kabarokahan anu sangat luar biasa sasaranganna hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun Kangjeng Nabi parantos teu aya di kieuna parantos pupus
Saha panggantos Kangjeng Nabi eta alim ulama. Al ulama warasatul anbiya, ari ulama teh nyaeta warisan para nabi. Nabi teh teu ngawariskeun ka sasaha, tapi ngawariskeun teh ka para alim ulama. Hargailah para alim ulama karena itu adalah merupakan pewaris para nabi. Manzaro aliman sing sahajalma anu jarah berkunjung ka jalma anu berilmu, pakaan nama jaroni mangka sarua eta teh jeung jarah ka kami sarua. Waman akromal ulama sahabat jalma anu ngamuliakeun ulama, pakod akromani maka sarua eta jalma jeung ngamuliakeun kami cek Nabi. Waman akromani pamakwahul jannah, sing sabae jalma anu ngamuliakeun kami maka pitempateunana eta surga. Mudah-mudahan sing lebet surga, amin ya robbal alamin. Tas tabung sabar aya teh. Siap setengah jam deui, siap setengah menit deui, siap setengah detik deui. Aku mah kuring we atuh ulah nanya kalau mikna oge kuring kan katinggal ibu-ibu jeung bapak-bapak geus buat dieu we kana jam ngahan jam teh beda kiceupna nya. Ya ari mau balik mah ya ibu-ibu wargi-wargi sadayana da seueur keneh acara mualami teuing sim kuring oge insyaallah. Nya dina aya kesempatan teh masih keneh aya acara naon bade teras tos ngaos teh ke tempat prasmanan. Terus jagikeun tak tadi leuleus ieu teh cingting mah can dahar ya. Gitu. Terus prasmanan bade teras ka mana? Bade teras ngaos deui ka mana? Ka Cirajang. Terus ka Cihees. Nah, insyaallah. Baca salawat dulu yuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Terus hadroh naon ya teh? Namina? Ya sangat sangat luar biasa ibu-ibu wargi-wargi sadayana. Ajib sekali. Mari kita sama-sama bacakan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan di ieu kampung sing janten kampung nu penuh barokah, gaduh panyawat menuju teh damang, mudah-mudahan ku ieu riungan sing enggal didamankeun panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha bihara-bihari deui. Anu teu hadir saupamina aya wagelan warga kampung ieu, mudah-mudahan anu nuju kagungan problem sing dipasihan jalan keluar tina problemna, anu nuju nyaba sing salamet di panyabaanana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'ina. Muhammadin
intan sarta aromawawatian sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ya imam ya sayyidi
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu Allah dimuliakeun. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini dengan berkahnya salawat dan berkahnya doa Fatihah, semoga para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta, para pendiri bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan beliau di alam barzahnya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dicaang padangkeun, dijembarkeun, oke disimpan dina aratan tamiriatil jannah, dina taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ari doa teh saiful mukminin, pedangna jalma mukmin, senjata jalma mukmin. Ulah wakauwi, naon sababna ieu pupungkilna doa. Ibu siap ngadoa siap? Siap. Mudah-mudahan anu teu wakauwi sadayana di tempatan sing diijabah. Sanes kanten cita-citana dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah ma'asul istighfar minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Aminan mangga ngamprakeun kadua pananganana usukeun kalbu masing-masing. Allah langkung kuninga kana pasejahtera sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wal 'amala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadihi damullah wa fiha ibadullah amriha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Hadihi darullah wa fiha ibadullah amriha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngatos bu, ngaosna atos. Alhamdulillahirabbil alamin. Padeng hapunten bila aya kalpatan. Pake parantos hapunten sim kuring jonjon bade uy oge. Tapi lamun ibu jeung bapak teu hapunten sim kuring bade wangsul oge rada teu jonjon. Alhamdulillah tos dihapunten mah ku urang alhamdulillah. Dari ayana di wetan dan batana wadana beli aya kalapatan hapunten bae kasadayana saninten buah saninten diucal di parapatan hapunten api hapunten bilih aya kalapatan wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum minal ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.